Disman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Tak man soma dzalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Saha jelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'a. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Poean kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuh man shoma dzalikal yaum, sajelema nu puasa dina poe eta ya tanggal 4, nafallahu anul basa wal faqra, bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Masya Allah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam, di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah. Geus man shoma dzalikal yaum bari aminan nifaq min adzabil qabri. Sajalma nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Anu shomahu sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masya Allah ngadengekeun mah pohara puasa moal mantak man shamahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean ka-7 Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man shamahu utiya minal aji ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tanggal ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bode gedena. Masya Allah. Poean arpa man shamahu sajelema nu puasa dina poean arpa bayangkan coba kana kafaratan lisanatin madiyah wasanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa. Disman shoma dzalikal yaum